Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sarrafal anam bisahibil maqamil a'la wa kamala su'uda bi akrami mauludin hawa sarrafa wa fadla wa sarrafa bihil aba'a wal jududa wa mala'al wujuda bijudihi adla. Hamalathu ummuhu aminatu falam tajid lihamlihi alaman wala sikola wa watu'atu sallallahu alaihi wasallam makhtuna mukahalam fi khila'il waqori wal mahabbati yujla wa wulida nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwajhi majuru ahsanu minhu wala ahla wa sagri faqad dura walu'u abal wa aqla wa agla wa tawfa bihi lailatal isra wa tamalla wa ja'ala dinahu ala dawam musta'la musta'la asraqat li maulidihi al-hanadisu sarqa wa qurba wa rawasahla wa kharat li maulidihi al-asnamu min aqlal majalisi futuha wa dulla wartaja'i wa nukisra wa huwa jalisu fa'adimal qawmun wa akla wa khumidat naru parisa wa tabaddada minhum jam'a wa samla wa juhrifatil jinanu lailata maulidihi wa tola'al haq wa tajalla wa nadatil kainatu min jami jihati ahla wa sahla summa ahla wa sahla al-fasallu ala nabi khatimi rusulil kiram wa ba'du qala Allah ta'ala fil qur'anil karim wa huwa astaqul qailin bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira al-ayat sadaqallahul adzim wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man adama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka annama anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah amma ba'du. Pimpinan acara peringatan Maulid Nabi anu kusimkuring ditaati dihormati para alimil ulama wal asatid, para kasepuhan sadayana nu dipihormat, segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi anu dipihormat, tokoh masyarakat oge masyarakat kampung ieu sadayana nu dipihormat, segenap aparat pemerintahan sipil militer wabil khusus Bapak Kepala Desa, Bapak para pamong desa anu dipihormat, ketua MUI anu dipihormat, para kori-kori anu dipihormat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi harapan bangsa anu sami-sami mika cinta kana agama, nu sehaluan, setujuan, seiring, sejalan, senada, seirama, seia, sekata, secai, selewi, sadarat, selebak, serunduk, caigel, sabeungeut, sapihanean, seprovinsi, sebangsa, setanah air. Alhamdulillah dina siang anu bahagia ieu urang sadayana tiasa riung mengkulung bongkok karonyok dina raraga acara memperingati dilahirkeunana junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga pertemuan urang sadayana sanes saukur di alam dunia unggul, tapi muga-muga urang tiasa bertemu tiasa ngahiji jaga di alam akhirat. Kalayan aya dina papayung karidwan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Robbal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta. Hanya kepadanya kita berserah diri dan kepadanya kita mohon diridhoi Allah, dan kepadanya kita mohon diampuni segala dosa awalan wa akhiran, zahiran wa batinan, qaulan wa fi'lan. Senantiasa kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan sahabatnya dan tabi'in-tabi'innya. Senantiasa kita mencintai Rasulullah agar kita mendapat barokah di dunia dan mendapat syafaat di akhirat. Amin. Ya Robbal. Sapiatana sim kuring neraskeun kana naon adus jati payun rek sasa dua pilih di antawisna bapak ibu dina manah masing-masing tanda tanya. Cek nunanya ngundang saha waktu peringatan Maulid Nabi di Cibugan. Sim kuring di Pasihanami kupun biang suanda teu kaluhur teu kahandap.
ngan sakitun aya teu beja sugan Kiai Suwanda aya beja ka dieu teu teu ayanya sugan dina berita TV na koran na radio gitu aya teu teu aya kula ge cenderung manggih ieu Kiai Suwanda cenderung ngadenge kula ge aya ge di Bogor Parta Suwanda lain Kiai teh Dalang di ditu ge di Karawang aya gen Suwanda Group Jaipongan deui latang di Malingping aya Suwanda ngan tukang ondel tah ieu ngundang Kiai Suwanda geuning ti kumantak sabarak pangamukna ngaran jelema Suwanda ieu bena menek disalin ieu ku sorangan Cokro Aminoto ngarontok boboko kejo betul kurang mana cek nonanya sim kuring urang rangkas bitung ya mata kurang dia lamun karangkas bitung rek wih aya mobil tangen dong di Haji Suwanda di rangkas bitung tanyakeun di ditu moal kepanggih di mana gitu belah kidul selama di Gunung Kancana di mana masih kidul kene di mana di Gunung Kendengna di mana masih kidul kene kampung Cisadang dong ka dieu ieu mah sada carek tungtang tangtang mung di ditu tenyanak nangaon mung saukur ke Patrendang ari engke pulang sugan di Beklan Rantang jeung beasa gantang iblik na ulah po duit jeung bayar hutang lamun aya sesana neuk meuli kutang beureun balik rada gancang datang ka imah pikiran tenang bari ngadapang ngopi jeung kulub mantang karang udang ngojeng kang nangkarak bengkang perkenalan cukup segitu nya pokoknya manuk ieu sopak geus masalah Haji Suwanda kasep lagi baheula meker orok ngan loba teh dicekel ku indung jadi laki lah beungeut teu juduna kokot monong Bismillah kawitanana Rahman Rahim sifat Allah terusna alhamdulillah puji teh kagungan Allah anu ngaratuan di daratan di lautan wungkul ka Allah nu heman kurang nyuhunkeun pertulungan dina perkara dunyana sareng dina agamana anu seueur gogodana dina ngalakonanana rahmat salam mugi-mugi tetep ka rajana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu jadi nabi sareng ka kulawargana sareng ka sahabatna pendekna kasadena cik Arab mah ajmaina urang teu daya upaya kakuatan hanteu aya angin pitulung nu aya ti Allah nu maha mulya sifatna Allah nu luhur nu ngajaga anu ngatur sakabeh makhluk diatur bari jeung taya batur salam takdim ka sadaya para wargi jeung baraya para kanca nu maruya nu sami di dieu aya sim kuring dada paralun reh ayana kumawantun calik ka sadaya mayun bari ngadangdingkeun pantun mangrupi sawer minangka diajar wanter ulah ngeplek teuing jawer mung pamugi ulah geger nyawer kanu keur muludan eusina mudah-mudahan sadaya kenging ganjaran ti Allah nu maha heman amin ya robbal bubukan ing cinarita sabada Nabi Allah Isa alaihi salam diangkat ku Allah ka langit kadua ieu di alam dunia patrah lilana 600 tahun Allah teu nurunkeun deui rasul anu terakhir kecuali parantos kenging 600 tahun dina antara 600 tahun ia umat manusia di kolong langit pas orengklah akhlakna sesembahanana aya anu nyembah matahari aya anu nyembah bulan aya anu nyembah bintang aya anu nyembah tangkal tiara aya anu nyembah kumpak bermacam-macam aya anu nyembah lata puja munah ubal jeung sajabana mangkana dina 600 tahun ieu pas orengklah teu aya anu mimpin kunang teu aya nabi Allah teu nurunkeun di nabi kajaba parantos keng 600 tahun nembe Allah nurunkeun nabi anu terakhir nabi urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi urang teh dilahirkeun ku ibuna tepat dina tahun Masehi tahun 570 hiji tanggal 20 bulan April lamun dina tahun Islamna nyata dina bulan Rabiul Awal tanggal 12 di malam Senin lamun tahun mungguh urang Arab tahun gajah karena urang Arab mah lamun loba berit tahun berit lamun loba simut tahun simut ieu mah tahun loba gajah pasukan Raja Abroha tarumpak gajah neuk ka mana neuk ka Mekah neuk ngarugrugan Ka'bah ieu Ka'bah neuk dipindahkeun ka nagarana
Barang segitu Allah tengijinan, Allah nyuruh manuk ababil nyandak batu nyata di alam neraka terus ditimpuk-timpukan sahiji manuk tilu cenah tilu batu na pamancong hiji na suku dua. Jadi timpuk-timpukan sehingga pasukan Raja Abroha hancur binasa pada waktu harika. Nyata 50 dinten kaina sabada hancur pasukan gajah. Kangjeng Nabi dilahirkan ku ibuna dina malam 12 Isnin, malam 12 di malam Senin nyata di Mekah Al-Mukarramah. Nabi Muhammad akhirul zaman, Nabi Muhammad akhirul zaman, Nabi Muhammad Nabi yang mulia, bulan Maulid bulan yang mulia, lahirnya Nabi junjungan kita. 12 Rabiul Awal, 12 Rabiul Awal, waktu lahirnya Nabi kita semua. Rabiul Awal tanggal 12 Isnin lahirnya seorang penghulu kita. Nabi sempurna dalam hal ihwal, Nabi sempurna dalam hal ihwal, Nabi yang besar pangkatnya nyata. Nabi Muhammad putra Abdullah, ibunya Nabi Siti Aminah. Sebelum Fajar dilahirkannya, sebelum Fajar dilahirkannya oleh bundanya Siti Aminah, lahirnya Nabi di kota Mekah yang sudah masyhur di tahun gajah. Wafat Abdullah waktu hamilnya, wafat Abdullah waktu hamilnya, dikuburkan di kota Madinah suci bersih. Nabi terakhir telah disunat terpotong pusar. Rupa kasep bukan kepalang, rupa kasep bukan kepalang, tak putus-putus orang memandang. Patung berhala semua roboh, api disembah padamlah sudah. Hati Aminah rasa khawatir, hati Aminah rasa khawatir. Datang penghibur malaikat Jibril, Nabi didukung oleh kakeknya, dimasukkannya ke dalam Ka'bah. Serta mendoa dengan ikhlasnya, serta mendoa dengan ikhlasnya, serta syukurnya tiada berubah. Janganlah sampai kita lupakan, setiap tahun kita rayakan insya Allah. Kayak tahun harap lamun urang di paparinan panjang yuswa ku Allah rek dilaksanakeun deui ya. Insya Allah. Muga-muga ku Allah Subhanahu wa taala ieu urang sareng kampung urang nyata di paparinan kasuburan kamahmuran. Subur makmur gemah loh, gemah dipah loh di menawi henteu kakurangan sandang sareng pangan. Muga-muga urang ngalaksanakeun deui Maulid Nabi karena kabita kana ganjaranana. Jeung ulah ragu-ragu deui. Para ulama nyarios kieu wa walimatu mauludin Nabi sallam abdulul qurbat minal mustahabat. Ari walimah maulid Nabi eta leuwih utama-utamana ibadah tentang ibadah sunnah. Saur Kang Janabi man agama maulidi kuntu sapian lahu yaumil qiyamah. Sahajalma anu ngagungkeun eta jalma kana maulid gaula cek Rasulullah, mangka kaula jaga di hari kiamat bakal maparinan syafaat ka eta jalma. Alhamdulillah. Berarti nu muludan ilmu jaga urang boga harapan nyaeta kenyi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi. Saur Kangjeng Nabi man anfaqa dirhaman fi maulidi pakana ma anfaqa jabalan min dahabin fi sabilillah. Saha jalma anu nganafakah kana eta jalma kana harta bandana ukuran sadirham kurang lebih 50.000 atau 500.000, mangka eta jalma ganjaranana Allah diimbangkeun disarwakeun sareng sedekah emas sagede gunung Uhud. Alhamdulillah. Terang Bapak Ibu ke gunung Uhud. Daai gunung Karang. Kurang lebih sedikit itu. Rada longkok. Anu kadua nyata sahabat Rasul nyarios nu pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq tiap ngomongna man anfaqo dirhaman fi maulidin Nabi sallam
kana ropiki fil jannah saha jalma anu nganapakah keun eta jalma kana harta bandana ukuran sadirham mangka eta jalma bakal jadi batur kaula di alam surga. Alhamdulillah. Jeung Abu Bakar Siddiq mungkin ditu eta. Sedangkan Abu Bakar Siddiq mah para wargi sadana teu aya istilah masuk neraka teu eta mah yakin penghuni surga tah mah. Sedangkan urang nu muludan dibawa ka dinya lah alhamdulillah. Cek saha mirasa. Ya. Anu kadua na Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nyarios kieu, saur Sayyidina Umar, man adoma mauludan Nabi sallam layak pakad ahyal Islam saha jalma anu ngagungkeun eta jalma kana lahir Kangjeng Nabi sallam mangka sami sareng ngahirupkeun agama Islam minangkana mah ieu muludan eta ieu urang ngahirupkeun agama Islam. Agama Islam di mana? Agama Islam di Allah didugikeun ka Rasulullah, di Rasulullah didugikeun di para sahabat, di para sahabat didugikeun ke tabiin, para ulama, para kiai. Alhamdulillah agama Islam masuk ke lemur urang. Alhamdulillah. Udah Kangjeng Nabi teh kekeleuyaran ka dieu. Dudu tua di Mekah, ka Madinah bae. Henteu ka dieu mah, tapi urang terang karena agama Islam, aturan Islam. Alhamdulillah. Berkat kegigihan para ulama, para aulia Allah. Berkat kegigihan para ulama, para kiai, para ustad urang sadaya alhamdulillah ngajarkeun agama Islam ka urang sadaya sehingga urang kenal kana agama Islam. Alhamdulillah. Anu katilu nyaeta sahabat Rasul namina Sayyidina Utsman. Saur Sayyidina Utsman man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallam pakaan nama syahida yauma ati badrin wa hunain. Saha jalma anu ngagungkeun jalma nganapakahkeun jalma kana harta bandana ukuran sadirham dina ngamumule lahirna Kangjeng Nabi mangka eta jalma sami ganjaran sareng gugur di medan tempur perlayat di medan perang. Di mana kala gugur di medan tempur perlayat di medan perang jaminanna alam surga. Berarti nu mulut mah insyaallah jaminanna alam surga insyaallah. Anu kaopat sahabat Rasul Sayyidina Ali. Saur Sayyidina Ali man adoma mauludan Nabi sallam la yakhruju minad dunya ila bil iman. Saha jalma anu ngagungkeun eta jalma kala maulid Nabi moal kaluar ta jalma ti alam dunya hartosna moal maot kecuali maotna nyandak iman sareng Islam. Alhamdulillah. Mata iman urang Islam urang nu geus aya dina dada muga-muga ulah dicoklokan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya robbal. Anu saterusna Imam Syafi'i imam urang nyarios kieu man jamaah li maulidin Nabi sallallahu ikhwanan wa haya'a lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'siddiqin wa suhada'i was sholihin. Saha jalma cek Imam Syafi'i teh anu ngumpulkeun eta jalma li maulidin Nabi karena dirayakeun maulid Nabi ngumpulkeun saha ngumpulkeun ikhwan dulur-dulur tatanggal umur diundang di dia wahaya alam tu'aman jeung disadiakeun di dia lahum pikeun dulur tu'aman kana dahareun sanggeusna kitu ieu jaga ba'asahullahu yaumal qiyamah ma'asidikin bakal mutus bakal ngahudangkeun Allah ka eta jalma anu tukang muludan cek Imam Syafi'i teh eta nak dihijikeun jaga di hari kiamat sareng para anbiya, nek dihijikeun di hari kiamat sareng para syuhada, nek dihijikeun di hari kiamat sareng para solihin. Alhamdulillah. Cek sata mirasa. Ya ieu urang lain eta dia mah nyaan muludan kudu ganjaranna. Anu saterusna Imam Sirisikti waliullah nyarios kieu. Man qasoda maudian yuqra fi maulidun Nabi sallallahu faqad utiyarodotan min riyadil jannah. Man qasoda sahajalma anu neja eta jalma ti bumi ila maudian kana hiji tempat dirayakeun dicaritakeun maulid Nabi didinya eta jalma calik didinya jalma calik can anggeus henteu bubar mangka eta jalma nek dipasihan kebon ku Allah tina kekebonan surga. Alhamdulillah. Mendu kalau membalik ti heula mah acara can anggeus beper man orangnya yang nyahonan jang mondang na haji suanda aki-aki lah eta atuh ngaran aki-aki ngaji nomor cerek budak marah mal cerek itu teh moal
Aki-aki biasa bae agama aki-aki kaplok kaplok. Syekh Farid nyarios ieu. Barang saha jalma anu cali dina tempat maulid Nabi. Terus barang dahar, terus ngaleueut. Di mana kala caina dileueut, daharna di dahar, satung-tung aya keneh dina patuangan urang teu eureun macakeun istighfar, mentakeun panghampura ka Allah Subhanahu wa taala. Mantak heug nu araya dahar, aya hayang keneh mah. Nah, miraca muludan para wargi sadana nya muludan teh Kangjeng Nabi saur dilahirkeun ke alam dunia tadi di malam Senin. Allah Subhanahu wa taala ngutus dua insan, ngutus aya di alam barjah. Hiji Ibu Siti Maryam, anu kadua Ibu Siti Asia. Siti Maryam gaduh anak nyata Nabiullah Isa alaihissalam. Ibu Siti Asia pamajikan Firaun. Eta dihudangkeun ku Allah nu parantos ribuan tahun di alam barjah, dihudangkeun ku Allah ke dunia. Nulung Ibu Aminah waktos ngababarkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dua manusia nu eta nya teh can pernah kasentuh ku lalaki teh can. Ibu Siti Maryam gaduh anaknya lain eta lain benang kutak itu lain tahu. Hanya ditiup ruh ku malaikat Jibril jadi beh anak di dia. Urang moal mati ku aya be anak di dia gandeng tapi bukan salah gimana noreng. Anu baheula teh gelen. Di luar sungsungna aya buuk nyawara. Barang boleh bukan ku salah kina binatang doang dia cenah anak yang kakarki ngarandang. Geus mere anak deui bae, lah teu bukan rasaan. Orang nu mere anak melin buuk dudik lain. Buuk eta orang. Sadar buat berbaledogan cek buat aing menyawara ge ngageruan indung buat atuh indung buat salaki buat anak buat incu buat atuh kumaha ngomongna cek buat bohong buat malah mere anak bohong lain. Tapi Ibu Siti Maryam mah ditiup roh ku malaikat Jibril nyata jadilah Nabiullah Isa alaihi salam. Gelar ke dunia hanya 33 tahun di dunia eta lain disalib lain. Nabi Isa mah nyata diangkat ku Allah ke langit kedua karena waktu Rasulullah Mi'raj nyata di langit kedua aya dua nabi di langit kedua mah wa figuris aniyati wahidun salian di langit dua nu kadua nyata seorang nabi aya di dinya kan aya dua engke anu hiji mah diturunkeun ka dunia. Saha nu diturunkeun ka dunia? Nabi Allah Isa alaihissalam payabqa wahidun maka tetaplah seorang nabi yakni Nabi Yahya. Jadi di langit kedua mah hiji Nabi Isa, kedua Nabi Yahya eta nu aya di dinya. Engke nu hiji diturunkeun ka dunia nek jadi raja nyata raja adil kayak di dunia jeung nek ngabunuh dajjal karena teu aya anu sanggup ngabunuh dajjal kecuali Nabi Allah Isa sareng Imam Mahdi. Mangkana sakit orang sadana Nabi orang Kangjeng parantos gelar ke dunia. Begitu gelar Nabi orang ke dunia berkat Rasulullah, mukjizat Rasulullah. Ieu patekong anu dikulibengkeun dina Baitullah 360 patekong beungna paralek plangteng beungna. Tulajonan seuneu nu geus gebur di kota Paris ribuan tahun sok disembah ke orang Majusi ngadarah pareum waktu harita. Lajuanan raja-raja anu keur dariuk dina kursi gading gilang kencana waktu Rasul digelarkeun ke dunia ngajar rungkel kabeh di dinya. Mangkana sakitu nabi urang mukjizatna nabi urang teh. Begitu nabi urang lahir beda jeung urang. Ari urang mah dilahirkeun hukum mah urang nangkara bari jeung mewek. Ari Kangjeng Nabi mah dilahirkeun ku ibuna nangkup bari jeung sujud. Bari jeung ngucapkeun ummati ya Allah ya Rabbi salametkeun umat abdi Gusti ya Allah ya Rabbi salametkeun Gusti umat abdi ya Allah ya Rabbi salametkeun Gusti umat abdi. Tika arep dilahirkeun geus mikiran umat eta nu mantak yakin urang sadaya
kudu merasa bangga yen urang gaduh Nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu moal parinah Nabi moal. Bapak moal parinah. Orang patokanna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ridho abdi Gusti gaduh pangeran Allah taala. Ieu urang di pangeran ku Allah taala ridho. Moal parinah pangeran. Batu mau pindah. Iyun batu mau pangeran sewang-sewangan. Lamun katinggalin lalampah teh katinggalin pangeran balik deui ka ieu mah. Ai pangeran urang mah teu kudu dibawa nya. Lah pangeran urang mah teu kudu dibawa karena maha agung pangeran urang mah. Ieu mah pangeran katinggalin balik deui lah eta. Dia pangeran pohon. Wabil islami dina ieu urang cicing dina agama Islam ridho. Mal parinah agama. Pindah batur mah. Urang mah agama mal pindah moal. Anu mere duit. Yo duit ya. Ngan agama pindah sia ulah Islam. Lah eta kumaha tadi pikiran moal kurang eta lah. Duitna yo duitna. Moalnya diberi duit ke moalnya. Moal mau dicopot non orang duit ya. Wa bi Muhammad sallam. Dia urang gaduh Nabi Kangjeng Nabi Muhammad ridho. Mal parinah Nabi. Batur pindah. Bareto gending Bogor aya nu ngaku Nabi lah nya. Lah riweuh kadinya batur mah. Lajuanan eureun di Bogor itu di ditu di Indramayu-keun anu ngaku Nabi. Ewor kadinya dae. Ieu kamari keneh mah di ditu di Jawa Timur anu ngaku Nabi ngaranna Jahri. Nabi Jahri. Lamun maca sholawat urang coba ge sallallahu alaihi Muhammad hadiminahuna teh lain barang eta sallallahu alaihi Jahri kan mantap ulah pindah urangnya ulah indit intra nabi na eta bae dina kitab Nihayatul Yen kieu apabila manusia ngalaksanakeun salat 5 waktu beres ngalaksanakeun salat 5 waktu tuh salat dohor beres eta maca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah macana 3 kali mangka eta jalma bakal diraksa Allah tina siksa kubur. Alhamdulillah sok dibaca lah eta lamun teh tah wari dibejaan teuing teu awas ka ditugeun tau bil Qur'ani imama bil kabati qiblat bil munin teu kadinya los teuing 3 keheula raditu billahi robba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah macana 3 kali insyaallah diraksa Allah tina siksa kubur insyaallah nabi urang nabi anu mulia nabi anu agung diagungkeun ku nu maha agung nabi pilihan nu milihna Allah Subhanahu wa taala nu milihna maha agung karena Allah ngadamel nabi 124.000 nabi 124.000 nabi dipilih ku Allah nu menang pilihan 315 tinu 315 dipilih ku Allah nu menang pilihan 25 anu wajib sadayana mukalaf apal kana jenengan nabi anu 25 teu apal doraka kitu kan Adam Idris Nuhun, Solih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Harun, Musa, Ilyasa, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinu 25 dipilih ku Allah nu menang pilihan 5. Ngaranna ulul ajmi ahli sobar. Nomor kahiji Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wayalihi nyanding ka Kangjeng Nabi nu kadua Nabi Allah Ibrahim alaihi salam terus nyanding ka Nabi Ibrahim deui nomor katilu Nabi Allah Musa alaihi salam nu kaopat Nabi Allah Isa alaihi salam anu kalima Nabi Allah Nuh alaihi salam tinu 5 dipilih deui ku Allah anu menang pilihan anu al Mustafa al Muhtar Nabi urang sadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek sate atau ieu urang gaduh Nabi Kangjeng Nabi Muhammad nu mantak diperingati itu naonna teh lahir kelahiranana lah jan Nabi urang mah lahirna cenah ge malam Senin jadi diperingati tiap tahun diperingati kurang sadana
mun aya nu hewaeun sawaun teh majarkeun muludan eta bid'ah dolalah jeung ngahamur harta sedengkeun jalma nu ngahamur harta eta dulur setan ieu urang dulur setan dianggap tiksa ngomong dulur setan ai teh nyamun kana bid'ah eta orang bid'ah eta kabagi dua aya bid'ah syar'i bimaknal khas aya bid'ah lugawi bimaknal am setiap bid'ah anu cek syarat mungguh syarat geus ketentuan syarat bid'ah lamun dirobah kari-kari kurang ieu geus ditangtukeun ku syarat kudu kitu kari-kari kurang dirobah bang kumaha seperti urang salat berjamaah anu jadi imam kudu lalaki imamna awe ilu enak ngan diburi cicingna make hordeng enak diganti kurang sadayana hage syariat Islam eta syariat nu geus katentuan syariat diganti kurang mah imamna awewe nu ngamum lalaki umpamana eta salat malah geus nu belah ditu beureun kieu bae nu belah dieu kitu bae sunah ningalikeun urang di mana kala urang keur ngadeg sunah ningalikeun kana tempat salat tempat sujud sedangkan imamna awe ganeng mun teh kadinya bahanna leuna kana birit nya mata ulah awewe ulah jadi imam lajuan imam sujud wah lalaki ti ku sujud moal daekeun doang na gecelok kitu bae tah mah teu baralik ayo budak parana ka arep moal beunang bae gara-gara tapi nanya begitu tak ngaganti nyalin karena hukum syarat ari ieu mah muludan puguh hadisna tadi geus cukup doang kitu hadisna keterangan anak urang jadi urang ulah ragu-ragu ngalanekeun muludan najan tage aya tetangga nu hewa kana mulun jer kai urang ge boga ieu nu hewa kana mulun boga kudu kuari pae oh cik urang mun teu pae di eta dibu nyerek muludan engin eta pae heuder teuing teh mending pae nyerek muludan jar eta eueuh ti ditu nabi ge henteu jan setiap nabi henteu ngalaksanakeun baheula mangka eta disebutna bid'ah dolalah padahal Al-Qur'an baheula mah eta bid'ah wajibah ngaranna Al-Qur'an baheula mah baburincai teu dihijikeun, teu dihulukeun, teu dijieun Quran 30 juz henteu. Namun beunang Kangjeng Nabi ngahijikeun lain ka aya Nabi mah. Nya eta beunang para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Nu ayeuna terakhir tulisan Al-Qur'an nyata tulisan Sayyidina Utsman ulah dirobah. Maka tetep kakuari tulisan doang kitu. Eta kalamullah, Pan aya kabeh dieun akun ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalikal kitabul la raiba fi piraku qala Nabi nu kitu oh eta qala Nabi nu kitu eta beul mun aya ka urang kitu bahaya nya sehingga urang sarana ulah jauh jeung para alim ulama ulah jauh jeung para kiai urang sarana ieu mah urang di mana kala para alim ulama bapak kepala desa ngajak hei pengajian urang hidup pengajian ulah eta batur ngaji urang mah ka sawah nya naon ya eta sawah pakaya batur ciri pakaya batur lamun urang maot imal di bawah eta sawah lah kebon sehingga urang mengurusan buat tinggalkeun ngaji jeung batur tinggalkeun salat pengurusan kebon hari urang maot horeng teu dibawa ku ahli waris tungtung nama mantap urang mah katipu ku harta yaman bidun yahustaqo qad gorohu tulul amal walam yaj'al bi goblatin atadana inhul ajal urang katipu ku dunya nyaan sehingga sungguh-sungguh jarang dunya tapi pokok kana pikeun akhirat anu engke tungtungna ieu umur ngadeukeutan ngakolotan ngadeukeutan kana wates datang beh kana waktuna ge waktu dipundut umur kari-kari kurang sana kecan berbuat kebaikan mantap moga-moga calikna di tempat maulid dia ku Allah dicatat ku malaikat kiramul katibin dicatat amal soleh amin ya robbal mungkin daratan kok ditu urang di pan urang kalambarja
Alam nu kasorang kurang eta kurang lebih 12 alam. Hiji alam arwah. Di alam arwah ditanya ke Allah, cek Allah ta'ala tu birobikum, tanya dari ya, cek Allah. Ya kami pangeran agung pangeran aranjeun sadaya qalu bala sahidna. Ruh urang ge ngajawab cek urang bala sahidna sumuhun Gusti teh pangeran abdi sadaya. Di alam ruh urang ngaku pangeran Allah taala. Tina alam ruh pindah alam ke mana? Alam rahim, alam dina patuangan ibu urang ngaku pangeran teh Allah Subhanahu wa taala. Tina alam rahim pindah alam nu katilu ieu ku ieu. Alam naon ieu? Alam dunia. Tapi ti dieu moal kebelah kira-kira. Urang nu ka ditu ninggalkeun ieu alam nu ieu. Nah ka mana? Ka alam barja. Mimiti gering meusan. Badana tiris manasan lila mah nambahan nyirikana cecekolan ratu jantung tutunggulan di barung jeung panglamunan ese sare capek hate tepaler ku dipepende kanikmatan geus ngurangan daharna telat-telatan minumbang sapapaitan obat nu mujarab pisan tapi penyakit teriri kurang getih nyiriki tumbal teu aya nu mati penyakitna ulah alif gawena guligasan nepi ka empes-empesan dahar nginum tara pisan penyakit berat nambahan pikiran geus selang-seling loba poho patan eling paningal sadaya pangling nah kieu geuning kuring neuk ninggalkeun alam dunia tah mata lamun kabeja datang udur eta fardu kifayah naon datang kadinya tanyakeun geus cek urang abah gede naon nu karaos mun cek abah gede iya kula mendadak eungap hibur hatena kula disingcieunnan cek urang cager keke kamari ge si anu doang kieu cager insyaallah cager urang nu noong anu mudurna nyata diberi ganjaran sami sareng ibadah surah 60 tahun alhamdulillah kumaha mun noong kadinya naon bah gede nu karasa puguh ieu kula mendadak eungap bahaya dak ieu batur sieun tah kenapa disingcieunnan menang ganjaran nong model kitu moal tah menyingcieun meni keneh ulah nong tibatan nyingcieunnan ieu mah doang nu heuh can doang nu nyahanna paeh teh dah ulah dijauhan ieu bapak mantap moga-moga urang panjang umur silaturahmi urang lah nya moga-moga panjang umur amin ya robbal urang nu baheula eta anu baheula teh ngedul ngaji ngedul di zaman Nabi Musa alaihissalam pamajikan menyarekan beta kasalaki asal Sabtu cenah waktu pengajian eta salakina telok ngaji carekan ku pamajikan nu matak lamun eta salaki ngedul ngaji carekan ku pamajikan doraka moal carekan geura ngaji kitu jeung deung ngaji eta ge nu ngedul ngaji cenah berangkat nurut ka pamajikan datang ka tempat ke majlis tu batur baburung nyaran jeung nyarane gitulah ai kumaha serak di tengah sorangan barang datang ke tengah-tengah eta torojol ucing jemrok becenah kana banget nandalekeun cek eta jalan menang kabehan kitu mimitian mendedelekeun ku banget ucing bubar pengajian ditanyakeun ka Nabi Musa cek eta jalan ngedul teh kana ngaji Kangjeng naon kabehan kitu eta mah mimitian ngaji sok didelekeun ku banget ucing cek Nabi Musa jatelok batur mah lain kumaha bisi kumongonam kula mah cenah ke cek Nabi Musa kula nak munajat ka Allah begitu munajat Nabi Musa teu cek Allah Musa bejakeun ka eta jalma eta umurna 3 poe deui pengajianna Sabtu nya hiji Ahad 2 Senin 3 Salasa tah poe Rebo paeh tah cenah Rebo mah paeh poe sampai Ahad cenah ge nepungan dulur nu dibarat kabeh ditepungan minta doana jeung aing hayang dihampura dosa aing mah paeh Rebo datang ka poe Senin kau ditu ke belah kaler datang ka poe Salasa dikulibeng ku manehna mah dipapai ti kaler kaki nepungan dulur itu minta hampura dosa jeung hayang didoakeun gitu selamat di kuburan ja aing mah poe Rebo paeh datang ka poe Rebo cenah ge ka pamajikan heueur ngampar di tengah imah pasang kasur angel laju pada nangkarak becenah laju diliung ku anak ku pamajikan pada ngusapan brungku kelar ka bapak pae lah poe Rebo ti isuk meletup datang kawan Cidohor cenah ge ieu beuteung burung lapar atuh paeh henteu
Lain cek nuna pae teh da kaya ka dapur saparah membuat aing. Namel atuh nyamung benernya ja lapar ieu. Tiisuk meleduk di tungguan pae henteu. Asak sangu diangseukeun abdahar nak pae. Teh datang ka Jagisuk poe Kemis teu pae. Berangkat kan Nabi Musa ujuk-ujuk kan itu datang-datang Assalamualaikum salam jam mamang ya neknaon cenah memang pangrasa aing eta nabi tiba-tiba kita kakuari telok nyerang bohong telok gede bohong kecek Nabi Musa lagi marah-marah kan gitu iya aing panak pae poe kemperbok pan kuari poe Kemis berarti ieu pae atuh kecek Nabi Musa lah tenang bae lah urang munajat ka Allah naon sebabna nu mantap tulus pae itu Nabi Allah Musa munajat ke Allah cak Allah pejakeun Musa ka eta jalma nu mantap tutulus pae karena silaturahmi umur 3 poe ditambah ku kami umurna 33 tahun deui alhamdulillah mantap muga-muga silaturahmi urang lah ya moga-moga panjang umur amin ya robbal nabi urang saterusna begitu lahir ke dunia itu disusuan ku Ibu Siti Suwaibah anu itu dimerdekakeun ku Abu Lahab. Teras disusuan deui ku Ibu Halimah Sa'diyah dicandak ka nagara Bani Sa'ad. Di perjalanan ieu segala anu kalangkung ku Rasul ngucapkeun assalamu alayka ya Rasulullah assalamu alayka ya Rasulullah hingga dugi ka bumina Ibu Siti Halimah Sa'diyah. Ibu Halimah Sa'diyah barang urusan Kangjeng Nabi sagala nyaeta kahayang laksana subur mahmud gemah paloci nawi tongkat kayu dan batu jadi tanaman sugih mukti berat benar juru brok dipantok layah di tengah imah si jabing adi pin si jandong adi kolong si belang adi kandang warimah enak keceur itu berkat Ibu Halimah ngurus Kangjeng Nabi 2 sati diurus ku Ibu Halimah dikembalikan ke Mekah Al-Mukarramah. Tapi Ibu Aminah khawatir bisa dihargala ke orang kafir dikembalikan deui ka Ibu Halimah 2 tahun deui jumlah sadayana Kangjeng Nabi diurus ku Ibu Halimah nyaeta 4 tahun Kangjeng Nabi ari eta mah dikantunkeun ku ramana nyaeta dina Yuswa 2 sasi tapi riwayatna mukhtalifah beda-beda cek hiji riwayat mah 2 sasi cek hiji mah 7 sasi cek hiji riwayat mah parantos Yuswa 17 bulan di luar di dunia anu kaul anu masyhur nyaeta Kangjeng Nabi wafat ki Abdullah waktos 2 sasi dikandung ku ibuna eta kaul anu masyhurna. Saterusna nyaeta Kangjeng Nabi sababda ku Ibu Halimah Sa'diyah dikembalikan diurus ku Ibu Aminah Yuswa 6 tahun Kangjeng Nabi diajak ziarah ke Madinah Al-Munawwarah ke kuburan ramana ka Sayyid Abdullah pulang ti ditu kenging sasasi di Madinah pulang di perjalanan Ibu Aminah ka Tarajang Panyawat teras pupus di perjalanan yakni di kampung Abwa Kangjeng Nabi diurus ku Ummu Aiman di Ummu Aiman dipasihkeun ka Abdul Muthalib aya keneh Abdul Muthalib bapak kolotna eta ki Abdul Muthalib eta boga pamajikanana 5 Abdul Muthalib mah hiji Nyihalah binti Aib boga anak 3 hiji Sayyidina Hamzah anu kadua Ki Muqwam anu katilu Abu Jahal laju anan pamajikan anu kadua Nyikilah putri ti Tuhiban boga anak 2 hiji Sayyidina Abbas anu kadua Ki Doror anu katilu pamajikan ti Abdul Muthalib jenenganna Nyi Fatimah binti Umar bin Abid boga anak 4 hiji Ki Abdullah anu kadua Abu Thalib anu katilu Ki Jubair anu kaopat Abdul Ka'bah ini tadi 5 ditambah 4 jadi 8 laju nu kaopat pamajikan Abdul Muthalib nyaeta ngaranna teh Nyi Samroh boga anak 2 hiji Ki Haris anu kadua Ki Gidak anu kalima pamajikan Abdul Muthalib namina teh Nyi Layin binti Hajar boga anak 2 hiji Abu Lahab anu kadua Ki Kusam jumlah sadayana putra Ki Abdul Thalib anu pamegetna
jumlah sadana 13. Jadi mamang Kangjeng Nabi 12. Anu lebet Islam hanya 2, hiji Sayyidina Hamzah, anu kadua Sayyidina Abbas. Adapun eta Abu Thalib anu ngurus Kangjeng Nabi eta mah ceuk hiji riwayat dina kitab Nur Dulam nyata Abu Thalib mah lebet Islamna di alam kubur. Karena begitu nak ditimlak ku tanah ya ruhna Allah dikembalikan laju mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islamna di alam kubur itu menurut itu kitab Nur Dulam. Anu saterusna nyata Kangjeng Nabi SAW itu sabada wafat na di Abu Thalib karena Abu Thalib mah nyampakan ya Kangjeng Nabi jadi nabi akhir dicap di antara dua tomongna dua balikatna Allah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjaha suita panya kamen turun eta mah nyampakan Abu Thalib mah ngan diajak ku Kangjeng Nabi diajak Islam diajak ibadah Allah jeung ka Rasulna itu mungkin tadaek karena boga rasa izin kadeundeungan aing nurut ka budak leutik kitu tah atuh nurut kana ku sok kumanehna burung tapi ngabela na ka Kangjeng Nabi anggeus pe luar biasa nu matak yakin ku Allah itulah nah ki Abu Thalib ku Allah diislamkeunana di alam kubur. Adapun itu benar jeung teu na kumaha kita beta-beta adapun benar jeung teu na kumaha kita beta-beta maka sakitu Kangjeng Nabi yuswa 40 tahun dicap kanabian Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh tawajjah haitsu sita fa innaka mansurun mun ditulis dina kertas atau kayak sareng dibaca ge di toko kitab aya cap Kangjeng Nabi tabeng ke dina bilik kira-kira henteu kena ku najis tingali ba'da wudu lamun ningali isuk-isuk diraksa Allah dugi ka sore itu barokah ningali cap Rasul lamun ningali sore-sore diraksa Allah dugi ka isuk lamun ningali awal minggu diraksa Allah dugi ka akhir minggu lamun ningali awal bulan diraksa Allah dugi ka akhir bulan lamun ningali awal tahun diraksa Allah dugi ka akhir tahun lamun urang arek angkat-angkatan jauh atawa deukeut tingali heula cap Rasul insyaallah aya barokahna lamun urang saumur hidup sakali ningali cap Rasul kalawan ningali mahabbah maka insyaallah diraksa Allah tidak siksa kubur insyaallah nyebarkeun agama kurang lebih Kangjeng Nabi nyata 22 tahun 2 bulan 22 poe alhamdulillah agama Islam menyeluruh ke pelosok antero jagat raya alhamdulillah perjuangan diteruskan oleh para sahabat dari para sahabat diteruskan oleh para tabiin para ulama para kiai. Alhamdulillah agama Islam masuk ke kampung halaman kita alhamdulillah tanpa perjuangan orang-orang terdahulu sebelum kita mana mungkin kita tahu ajaran agama Islam betul? Betul orang kampung menang mubalik di Jakarta pentung-tung betul real kabeh betul nggak gebuk misalnya orangnya dia nyata betul nah ini nyaman pokoknya ngomong betul begitu betul alhamdulillah Kangjeng Nabi nyata nyebarkan agama Islam berhasil sehingga orang kenal karena agama Islam agama Allah anu dicanda ku Rasulullah nyata utusanana Kangjeng Nabi utusan Allah supaya membawa umat karena jalan anu dipakai karido Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin cekap sakitu bae yang mau pilih aya kalepatan aya sindir kurang terukir bahasa kurang reka nyun kan dia punten ku sadayana ieu mah susukan jalan Cileungcang dipengkong dikakolongkeun siang ieu arek mulang nyape sadayana ulah ngomongkeun ja'alana wa iyyakum minal faizin aminin wa adkhalana wa iyyakum fi jumratil muwahhidin wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.